Mitra sadaya. Kaayaan di pasar baru keur mumeujeuna rame sabab harita poe pasar. Loba jalma ti suklakna ti siklukna boh nu dagang atawa nu rek balanja. Samalah teu tinggalin tukang sulap oge pipilueun ngaramekeun kaayaan di pasar. Atuh di pasar teh jadi teu puguh dedengean. Komo harita teh aya tukang sulap mangkal di nu rame, gawena ceuceuleungan bae teu eureun-eureun. Hayu kadarieu. Mangga geura saksenan kaanehan-kaanehan anu bakal dipintonkeun ku sim kuring. Cek waku nu geus aya saminguna dagang obat keliling ti pasar ka pasar bari mintonkeun sulap minangka cara pikeun narik perhatian kanu rek mareuli obat. Ari obat anu dijualna teh rupa-rupa kajaning obat batuk, obat rieut sirah jeung sajabana, malah ngajual racun beurit sagala. Ngadenge aya tukang sulap nu harita keur norostos ngomong teu eureun-eureun. Sakur jalma anu ngalaliwat ka hareupeun wakuwu pati ngalieuk tuluy nyalampeurkeun hayang nyaho sulap naon anu rek dipintonkeun. Harita wakuwu katempo sila anekak dina samak dirariung ku nu rek narongton sulap. Ti mimiti kolot budak awewe lalaki geus teu salabar hayang gancang nempo sulap nu rek dipintonkeun ku wakuwu. Kulantara nu rek narongton can pati loba. Celengkeung deui harita wakuwu teh ngomong, sorana ditarikeun bari rada semer niru-niru sora embah. Mangga geura karumpul. Urang saksenan pintonan sulap wakuwu. Karumpul. Rengse nyarita kitu. Breng harita teh loba jalma ngaronom ngariung wakuwu. Barudak naragog bahareup-hareup. Satu kangeunana kolot awewe lalaki narangtung. Maranehna geus teu sabar hayang nempo atraksi wakuwu dina mintonkeun sulap. Atuh kaayaan di dinya harita teh jadi pagegelek kalayan seah kudu ngaromong patarik-tarik. Eta Andika anu jangkung harik sia ulah ngahayangan dewek. Hayang nempo jelas dewek teh. Cek saurang nini-nini bongkok anu nangtung satu kangeun jelema nu jangkung. Jelema nu jangkung teh ngalieuk ka si nini tuluy pok ngomong rada tegeug. Pira aku ngahalangan. Si ninina bae atuh nangtung sing jajag. Ulah bari dongkok itu. Nyapu gua atuh kahalangan. Sok nangtung sing bener. Ngadenge anu ngomong kitu, sigana si nini teh ngarasa kasinggung. Tuluy ngomong bari nyentak. Ngomong naon sia teh? Nyinir ka aing? Aing nangtung sakieu ajegna. Harik pindah ka tukang. Bari trok harita si nini teh nakolkeun iteuk kana sirah jalma anu ngahalangan manehna. Atuh goak eta jalma teh ngagoak. Waduh, Nini, kira-kira atuh euy. Memangna sirah dewek teh dianggap tunggul? Liwit eta jalma teh nguliwit ka tukang bari nyekelan sirah. Ngadenge kaayaan jadi ribut. Wakuwu nangtung tuluy hohoak. Mangeus, montong ribut. Ngaganggu konsentrasi dewek. Sok Nini, nagog tah, ngajejer jeung barudak. Geus cicing, tong loba omongnya. Gog si Nini teh nagog nurutkeun parentah wakuwu. Ngan kaget lain dikieuna. Barang gog nagog, bujur si Nini teh ujug-ujug disada. Rep. Liuk budak anu nagog gigireun si Nini ngalieuk. Bari harita teh manehna nungkrup irung. Budak teh kulutus. Wah, si Nini mah rajeun sungutna cicing. Bujurna nu ngomong teh. Waduh, jeung bau kentang buruk deui. Jeung budak teh nangtung, tuluy nagogna pindah. Komo budak nu nagogna tukangeun si Nini mah, ngadenge bujur si Nini disada kitu teh, kuat ka ngalenggak. Bari tuluy harita nagogna teh pindah, nuturkeun baturna. Nempo kaayaan kitu, wakuwu asa kaganggu, tuluy nyamperkeun si Nini bari pok ngomong. Ni, kumaha sih? Dititah ulah ribut kalah beki dihajakeun. Jeung deui boga bujur abig teh, tunda di imah. Ulah dibawa ka dieu, ka didu bari nage. Ngaganggu bae batur. Sok cicing, tong loba ugat. Dasar si Nini najan geus kolot oge gede keneh wawanen. Disentak kitu ku wakuwu, jung manehna nangtung tuluy hohoak bari tutunjuk ka wakuwu ku iteuk. Ngomong naon sia teh? Baruk bujur dewek butut. Ya, baheula mah keur ngolah. Bujur dewek teh ngagendang.
Matak pika uruyeun lalaki jangar. Ayeuna rabikson geus kolot. Sok gancang rek main sulap teh moal. Dewek penasaran ya, hayang nyaho sulap si laing. Geus kitu mah gog deui bae sinini teh nagog. Pret deui bae bujur sinini teh disada siga tadi. Atuh lengak sakur jalma nu aya tukangeun sinini mah pating lalengak bari tuluy arongkek. Ari nu boga dosana mah nyatana sinini ih ongkoh-ongkoh we. Bari tuluy kadenge ngomong sorana maning engkreng. Age atuh rek main sulap mah. Dewek hayang nyaho sepak terjangna. Sekalian pang nyulapkeun sisig sina jadi duitnya. Ieu kuaku teh ngalieu ka sinini, tuluy kadenge ngomong semu morongos. Ngomong naon bieu teh? Eueuh dina teorina euy. Sulap sisig jadi duit mah. Aya oge sisig jadi ieu yeuh. Waku ngomong kitu na teh, bari ngaluarkeun oray-orayan tina bahan karet. Cikikik sinini teh seuri. Dasar tukang sulap belegug. Samarukna dewek rek sieun kudu kitu. Pokona dewek mah rek ngetes kana keahlian si laing. Ya tewak. Cek sinini bari kusiwal ngaluarkeun sisig tina sungutna, lung dialungkeun ka wakubu. Atuh lengak wakubu teh harita ngalengak sarta pos sisig teh ngeplos. Satu kangen wakubu harita teh aya budak keureuy mani calangap. Atuh para mitra plus eta sisig teh abus kana sungut eta budak. Budi lang budak teh matana buncelik, tuluy cegoh batuk. Cereng harita sisig teh ngaceleng tina sungut eta budak. Jarol teh. Aduh, Naon ieu? Asup kana sungut uing. Wah, naon ya? Geuning siga bako ngaguruntul. sisig teh diilengan ku eta budak. Tuluy lung dialungkeun ka budak nu sejen. Anu kabeneran harita teh naragog dihareup, lolobana budak lalaki. Kaayaan harita jadi paciweuh. Kaayaan harita jadi paciweuh. Komo barang sisig geuna ka budak anu kolorna soek. Terus harita sisig teh abus kana jero kolorna. Atuh gurubug budak teh ngagurubug. Ujung manehna nangtung, pluk sisig teh murag. Kot dicokot ku eta budak, tuluy lung dialungkeun ka lebah sinini. Sarta ku kabeneran, terus harita sisig teh asup kana jero kutang sinini. Barang sisig asup kana jero kutang, cikikik sinini teh seuri maningehke. Wah, dasar sisig ajaib. Maneh teh geus aya kana sataun leuwih marengan dewek. Sigana mung pisahnya jeung dunungan. Ayeuna ngahep-hep na jero kutang. Geus kitu mah teu sakara-kara kaayaan jadi jempe. Waku satuluyna nangtung, bari leungeunna nyanyekel oray-orayan tina bahan karet. Tuluy kadenge manehna ngomong tarik. Hapunten ka para wargi sadaya, neme tadi eta mah etang-etang pemanasan. Ayeuna sim kuring bade ngayakeun pertunjukan sulap. Namung sateuacanna sim kuring bade ngenalkeun heula rupi-rupi obat mujarab. Tah ieu obat anu bentukna kapsul hasiatna kanggo nambih stamina kaum lalaki supaya rumah tanggana teu awet rajet. Ngomong kitu na teh waku bari nembongkeun kapsul sagede inung suku. Nempo ukuran kapsul sakitu gedena, saurang lalaki kolot ngomong bari ngaberi gidik. Ih, obatna nahaon manis sagede inung suku? Kumaha cara nginumna, Pak? Eta mah obat kuat genggerong sugan. Ambeh jadi ahli ngomong siga si laing. Yep, waku ngalieu ka eta jalma tuluy pok ngomong bari morongos. Ngomong naon bieu? Ya, bisi si laing hayang yakin, sok acakan heula nginum ieu obat. Tah, engke datang ka imah, abong lamun teu digulang gaper ku pamajikan. Diomong kitu, cikikik eta jalma kolot teh seuri. Embung ah, nginumna oge paur, bisi kapuhulan. Jeung deui da dewek mah, geus teu boga pamajikan. Kadenge lalaki kolot ngomong kitu, waku ubang kenu. Tuluy kadenge ngomong deui. Geus ari teu niat meuli obat mah tong sok loba alesan. Komo teu boga pamajikan mah, rek sosonoan jeung saha? Jeung me. Sok mangga, saha anu minat ieu obat ngan kari sasiki?
Mun eueuh nu minat, ieu obat rek diinum ku dewek. Harita keneh obat teh diinum ku Wakuwu. Teu lila ti harita Wakuwu ngaluarkeun deui obat. Ayeuna mah bentukna teh cair nu di wadahan botol kurut wadah kecap. Tuluy kadenge harita Wakuwu teh ngomong bari nembongkeun botol obat. Tah, nu ieu mah obat khusus keur kaum awewe nu hayang tetep geulis jeung awet ngora. Supaya unggal poe teu dipolototan bae ku salaki. Kadenge Wakuwu nawarkeun obat jang awewe, si Nini nu keur nagog bari nyekel iteuk katempo curing hak. Tuluy pok ngomong sorana maningengkreng. Tah, kabeneran ya. Aya obat jang awewe. Kumaha ujang? Menang lamun ieu obat diinum ku Nini. Geus lila Nini teh tara nginum obat samodel kieu. Bulan kamari bae Nini teh hayang langsing nginum obat cacing. Yak Wakuwu ngalieu ka si Nini. Tuluy ngadeuketan bari pok ngomong. Yah, Ni. Ieu obat teh diinumna kudu ku awewe nu boga salaki supaya tetep harmonis. Ari awewe model sini Nini mah geus lain waktuna kudu minum obat samodel kieu mah. Mun erek ge obat nu ieu yeuh. Cek Wakuwu ngomong kituna teh bari nembongkeun obat racun beurit. Nampo Wakuwu nembongkeun racun beurit, si Nini teh gentak nangtung tuluy ngarewak eta botol. Breh katempo ku si Nini, dina eta botol aya gambar beurit keur jungkir. Atuh gantawang teh si Nini nyarekan ka Wakuwu. Weh, tukang obat kurang ajar sia. Aing teh direken beurit gering. Mahina pisan sia. Cek si Nini bari hiuk, habak. Harita teh ngababuk bujur Wakuwu ku iteuk. Atuh gorohok Wakuwu teh ngagoak. Aduh. Ampun. Eta mah gambar beurit so teh cap. Jadi eta obat teh obat awet muda cap beurit jungkir. Ulang si Nini ngahulang, tuluy nyelengan botol bari sungutna kunyam-kunyam siga nu keur maca. Satuluyna kadenge si Nini ngomong. Oh, kitu maksudna. Ngomong atuh ti tadi. Geus atuh hampurannya. Ngan ieu obat ku Nini rek dianjuk heula. Engke bayarna lamun Nini geus salin rupa jadi ngora deui. Koyong si Nini teh indit teu ngadago jawaban ti Wakuwu. Nampo si Nini indit bari ngajingjing botol obat racun beurit, Wakuwu teh nyikikik seuri. Top tas ya, rasakeun Nini. Sakali nginum oge moal teu limbung sia. Ari nu narongton, harita geus mimiti seah. Maranehna parahi ngomong ku kulutus, dumeh Wakuwu can prak bae mintonkeun sulap. Kadenge salah saurang anu nongton nyaeta saurang budak lalaki harita ngomong. Pak, rek sulap ta moal? Mun moal wing rek balik. Wakuwu ngalieu ka eta budak, tuluy kadenge nemalan. Ge heula jang tenang. Tong salempang, pasti si bapa rek mintonkeun sulap anu can aya di nu sejen. Pokona mata kelok. Sok si ujangna diukeula sing tenangnya. Bapa rek ngaladuit heula. Ge heula jang tenang. Tong salempang, pasti si bapa rek mintonkeun sulap anu can aya di nu sejen. Pokona mata kelok. Sok si ujangna diukeula sing tenangnya. Bapa rek ngaladuit heula. Sok atuh jang, dah meuli heula obatna. Kabeneran bapa ngajual obat bodoh. Jadi mun si ujang minum ieu obat bakal jadi budak pinter. Song harita teh Wakuwu ngasongkeun anu disebut obat bodoh teh. Bentukna kapsul sagede cau Ambon. Huleng budak teh ngahuleng, matana melong kana kapsul anu sakitu gedena. Sarta teu lila pok manehna nyarita. Nya sok lah, uing nyokot hiji. Tapi engke bayarna mun uing geus jadi budak pinternya. Kerewak budak teh ngarewak eta obat, koloyong indit teu permisi acan. Sajungna eta budak indit, Wakuwu ngahuleng teu ngarti ku polah eta budak. Nyana budak teh kalah ka inditnya. Cenah rek nempo sulap. Wah, aing kabobodo ye. Tetela eta budak teh pinter. Buktina aing katipu. Wah, sial. Dasar budak atah warah. Awas ya. Panggih di jalan diasupkeun sia ku aing kana kotak sulap. Gerentas Wakuwu bari tuluy kadenge cacarita ditujukeun ka panongton anu lolobana barudak wungkul. Mangga ayeuna kuring rek mintonkeun sulap. Sok barudak siap-siap. Ulah ributnya. Ceg Wakuwu harita teh kana kotak sulap,
tuluy kadenge deui nyarita. Tah, ayeuna sulap anu kahiji nu bakal dipintonkeun nyaeta kotak ajaib. Ieu kotak bisa nedunan sakahayang urang. Cing sok si Ujang, hayang naon? Cebutkeun ngaran dahareun ka seneng si Ujang anu kira-kira bisa muat kana jero kotak. Cek wakuwu bari nunjuk ka budak anu nagog panghareupna nu make sendal sasawangan. Atuh budak teh ka cidabungahna tuluy pok nyarita. Uing mah hayang boga sendal alus, Pak. Tah tingali ku si Bapak. Uing mah make sendal ge munang panimu. Cing acakan kotak ajaib teh. Bisa henteu mere sendal ka uing. Kulang wakuwu teh ngahulang tuluy kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jampe. Tulila kadenge ngucapkeun mantra kieu pokna teh. Simsalabim abrakadabra. Seplak. Harita tutup kotak teh muka. Kaget pikeun nu narongton. Malah wakuwu mah harita teh nepikeun ka ti jengkang sabab tina jero kotak aya nu kaluar. Cleng! Si horeng teh bangkong ceuhay nu kaluar tina eta kotak. Cleng, cleng, cleng. Harita bangkong ceuhay teh uclang-acleng ngurilingan tempat nu dipake nagog ku barudak. Atuh kaayaan di dinya jadi ribut-ribuh teu puguh. Komo awewe mah pating jerewet bari aradug lajer. Kaayaan kitu sigana kadengieun ku petugas trantib, atuh rikat harita petugas trantib teh buru tempat anu raribut bari tumpak sapeda kumbang anu kempes ban hareupna. Galeung, 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 kuprak. Sepeda teh anyog kanu dituju. Aya naon? Mani raribut kieu? Beres trantib ngomong kitu, celeng bangkong ceuhay harita teh ngaceleng kalebah petugas trantib. Sarta pok eta bangkong teh naplok dina irungna. Aduh, goak harita petugas trantib teh ngagoak. Wah, waduh. Naon ieu? Tolong. Cek bangkong ceuhay nu naplok dina irungna teh, harita dicekel ku leungeun katuhuna, bari dipencet. Kek. Kadenge harita bangkong teh disada. Harita bangkong teh dialungkeun sataker tanaga. Oyang bangkong teh ngoleang. Sarta pok harita eta bangkong teh keuna kana punuk saurang aki-aki. Anu kabeneran ngaliwat kalebah dinya, bari ngajingjing daun kawung manis sabebed. Atuh harita goak si aki teh ngagoak. Aduh, jadol teh. Nyaon ieu? Kalebek punapok dina pundukna teh, ku si aki ditewak, tuluy ditempoan. Kurubug manehna ngagurubug. Jadol teh. Bangkong ceuhay ti mana nya? Bot undrup dina punduk aing? Yang ajar sia. Cek si aki bari tuluy pelewar eta bangkong teh dibabetkeun. Kiliwing plek. Bangkong ceuhay teh harita keuna kana sirah jalma awewe anu keur leumpang bari ngajingjing kantong keresek. Reg eta jalma teh leumpangna eureun. Gap kana sirahna karasa aya nu genyal. Kerewek nu genyal teh harita ditewak. Tuluy ku manehna ditempoan, goak teh eta awewe ngagoak. Harita bangkong teh dibalangkeun ku eta awewe sarta plok bangkong teh harita murag kana dasaran tukang pindang. Aduh, ieu teh dongeng Sunda teh sakedap deui bade rengse mana sebluk ka dieu. Aduh, Naon deui atuh? nepangan deui pemirsa sakajuntan dongeng Sunda. Mohon. Ieu teh rek beres biasa sia sok sisindiran. Ayeuna mah Mang James lah, gambar gitu nyambung lah. Ku aing sisindiran. Siap lah. Meser katapang ka Cikijing, balikna naik ojek si Mamat. Heeh. Wilujeng tepang teh engke enjing. Mugia sadayana sararehat. Hatur nuhun. Pinter. Aing poho deui.